Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Abi Farel Muhammad Sumatri di kelas 10 Enak Abi bade nyaritakeun legenda Batu Karas. Dina hiji waktu di Tasikmalaya aya hiji desa anu katela desa Batu Karas. Desa ieu terkenal ku batu-batu ageng anu nyebar di sabudaereunana sauran yen batu eta merupakeun bagian tina hiji legenda anu ngahubungkeun cinta, pengorbanan, sareng musibah. Zaman baheula aya hiji raja anu boga putra anu gagah sarta satria ngaranna Raden Jaya. Raden Jaya boga asih anu jero ka hiji gadis geulis anu asalna ti desa anu jauh ngaranna Siti Nurul. Siti Nurul eta putri ti hiji raja anu henteu sarup sareng hubungan Raden Jaya jeung anakna. Pikeun ngukur kahandalan sareng katulusan cinta Raden Jaya, Raja Siti Nurul masrakeun hiji pantanu anu anjeunna nyarekeun supaya Raden Jaya bisa nyusul batu ageng di wewengkon Batu Karas pikeun ngawangun hiji monumen anu spektakuler. Raden Jaya anu reueus sareng tekadna anu kuat ngadamel usaha anu maksimal. Anjeunna 10 dinten leuwih nyiapkeun waktos pikeun nyusun batu-batu eta. Nanging upaya Raden Jaya kakeuna hiji musibah. Aya hiji makhluk jahat anu mangan anu resep kana usaha Raden Jaya. Makhluk eta ngusik sareng ngahancurkeun batu-batu anu karantos disusun. Siti Nurul anu ningali kahadean sareng ketulusan Raden Jaya ngabantu pikeun nyumpulkeun deui batu-batu anu hancur. Anjeunna teras ngalakukeun tapa sareng nyuhunkeun ka dewa pikeun nindungan usaha Raden Jaya. Ayangan usaha bebarengan batu-batu eta akhirna bisa disusun deui. Raja Siti Nurul anu ningali pangorbanan sareng ketulusan Raden Jaya napi anjeunna salaku pasangan pikeun putrina. Desakeun aranjeunna oge diselametkeun sareng diberkahan ku rahmat anu datang ti dewa. Desa anu ayeuna telah desa Batu Karas menangkeun berkah sareng tiasa makmur. Batu-batu disusun ku Raden Jaya jadi simbol pengorbanan sareng cinta kuat. Eta oge ngajantenkeun desa Batu Karas dikenal salaku tempat anu penting sarta bersejarah. Kahayat desa masih nyiapkeun batu-batu eta salaku penghormatan pikeun cinta anu langgeng sareng usaha anu tekun. Amanatna dongeng ieu ngajakeun urang ngeunaan pentingna cinta anu tulus, pengorbanan sareng usaha anu henteu kenal lelah. Raden Jaya sareng Siti Nurul ngingetkeun urang yen kasuksesan sering datang tina usaha anu gigi sareng dukungan anu tulus sarta cinta anu tiasa ngalehkeun sagala halangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.